kamari teh minggu diantarkeun deui ku nenek. Kita ya geuning aya naon uih. Hoyong we uih cenah. Oh si teh Nadia mah sibuk. Cepret bae lampu. Yang terima semenang pulang apa? Yang terima. Angkan kamari marek kamu banyak. Bisa kira mengganggu karena Caritakan kasih naik si Ayu mah betah. gimana? Mau di Bandung. Aruna cenah tempat nu daragang deket ieu. Mah betakannya di imah kan. Betakannya di kosan. Nah, yang masih namun kosan ya lo babi itu betah pisan tuh. Ulin mereka mana we cenah. Dokter di sini mah biasa
jauh tuh SMP kan. Ayo lah, Lah sekali balik ke saya mah. anyar kan nih. Benang karena jauh jeung keluarga teh. Langsung di Baturan kena listrik. Nah, dekat gitu. Deket ya naik ojek gue cenah. Deket menurut si Jawa teh kan muter di Bandung Majalana ke Saara. Ya, kontrakan. Mana beda kamar. Nah, Abang Neneng itu dekat ke kampus Neneng Litris, ayo dekat ke kampus ayo. Udah kali itu apa yang di mana tulisnya? ya aku ya teh yang Litris. Jadi di sana aku janji. Tak kamari teh minggu diantarkeun deui ku nenek. Kita ya geuning aya naon euy. Hoyong we euy cenah. Oh, si teh Nadia mah sibuk cek mama teh. Ih gaya cenah. Dibejakeun sok eta privat teh anu jadi sibuk cek teh tara kalembur teh Nadia mah. Ih gaya cenah. Neng liburna sing rada lila atuh. Lah kumaha gitu. Meh bisa jalan-jalan ke. Ke tahun baru. Ke tahun baru neng libur teu. Tahun baru kan mesti tulus ka ditu teh ya. Karunya neng mau milu mah meureun. Eta berarti geus beres UAS. Tahun baru teh Tapi neng mah keur ngumpulkeun duit teh papare. naik naon? Kamar can? Ajar atuh. Pare. Naon? Jawa Timur. Ke Jawa Timur rek naon? Eta di kampung Inggris. Neng nek naon ka Jawa Timur neng? Belajar bahasa Inggris. Neng sareng saha ka dituna? Jeung saha? Ya lupa atuh. Oh ti kampus, acara ti kampus. Ya di kebetulan kampus. Tenang duit mah di neng dah. Ngumpulkeun. Nya sok kumpul belajar mandiri. Aduh, awas si Ade. Hayang paket ya pernah ngumpulkeun. Keteh mah kurang 5.000 mayar paket. Aduh. Ya hirup. Ya sok. Meuli baju teh meuli sorangan. Ti saha? Nya masan nama sorangan. Meulikeun ayeuna mah. Kudu neng kudu geus bisa diajar mandiri.